anu rusuh mah setan. Ibu hubungan teh bulawar kolor na para seunu. Hutang nyangsan na panto. Salat subuh rusuh. Perasaan sorban nu ngait efek teh hutang pamajikan. Antak mending kene poek terus caang daripada geus caang kapo. Mending kene ayeuna geus ayeuna beunang preman terus jadi santri daripada santri kalakuanna jiga prem. Pakaian ajengan dari kalakuan jiga se. Eta teh kurang nyonyo. Tasbih. Sok saya ngomong naon deui. Ingsa. Itu cek ya. Ajarkeun adab tata krama sopan san ka mana wae urang teh assalamualaikum budak teh nurutan assalamualaikum kumaha budak teh ayeuna teh sopanna budakna kolot teh bapana ge sok tunyak ton anu kitu teh kolot anu kompak goblok digeureuy tuh terus mandi tong terus wudhu lah rehen budak soleh mah salaki leuleus wudhuan sok jag-jag deui teh cek leuni mah kemis malam Jumat salakina meuli kuku mah pamajikanna meuli sari rapet pas ditinyu gelasna sarua patukeun nginumna salakina minum sari rapet pamajikan kuku mah akhirna salakina tengah beuting rapet hese kieu pamajikanna jejer dosi-dosi salah obat terbaca kamu mana seserian wae itu dia ngomong orang mata hayang seuri atak ari nafsaka minat tanfir bama qoma bi ghairuka la tukin bi nafsika kudu rilek hirup mah ulah yang bagian batur ulah yang rezeki batur dajal lima terus kagungan bagian masing kudu riweuh masih kurang hayang kasih anu kayak geus bisa rek kumaha dudukunna terus kalau baru betul kalau baru banget memaksakan sesuatu yang Allah tidak mau kudu ridho karena bagian di Gusti jelema ambisi hayang itu hayang ieu kalah kagering ai cicing di tanah suci ari hate teu bersih akhirna riweuh loba nu nanya nagih wajib balikan loba nu nagih balik di Mekah kalau loba nu nagih atuh kagak ngulang loba nu nagih besok jahil kabat sok dolim kabat kata kalau jalma can sholat dia jalma can sholat tong diamekan doakeun sugana isuk pageto eta jalma menang hidayah ti Gusti jalma dolim ka urang dudukun ka urang ngahina ka urang antep tong dilawanan masih mana dudukun lagi kalau cuci dengan butong aya bus genep 7 tuh salapan kaliannya ke piknik ke Subang antep nu kitu mah teu kudu dilayanan sabab Allah geus nyiapkeun ieu jalma dina panasna kerakna nara geus antepkeun teu kudu dilayanan ihalatukal a'mal ala wujudul firaq min raunati nafsi jangan menanti-nantikan amal tong ngengke amal sok budak TSD kene pasantrenkeun ngalaguan kolot ngalaguan SMP ulang ngalaguan SMA enak merambah ngomongin HP budak teh terus mau Mobile Legend judi online siap budakna sampai gelo stres akibat ngomong HP budakna gelo ngomong inungna mah leuwih sadar gelo bisa teras deje berikan naon ieu teh gelo budak teh ajarkeun naik sholat cek wudu sholat 2 rakaat geus erek hubungan teh maca sholawat entale kalau ulah di Jambi abi pernah dionang kamu berhubungan ya nanti baca sholawat terek hubungan teh marhabah heula ieu RT RW ngilu noong aduh teraskeun nah mata kali ayeuna nitipnya urang-urang ayeuna hadiah lah cung sano yang hadiah cung hadiah dipasikeun karana nih cung
Randa ini nutup boga salaki ngacung anu pernah katemak zaman Belanda manteu maot huntuna we hungkul ngacung sanoyong ngacung iya hadiahna ya hadiahna foto akang sareng ijazah sholawat Nurul Kiamah sareng cai doa ieu cai doa ieu bisa dipake ngahapus hutang namun ayah maemok bangkeliling lagi awurkeun teh paenan bumi insyaallah maemok datang ka setrum maot hari teh beres hutang eceuk aya ini aya mana ini tegadu suami oh sok tadi menang hadiah tepuk tangan aku sholawat marhaban hadiah ya nurul marhaban salimah marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini what is your name nami mak dadah ini kanding mah sana wayangan orang ini mak pada didinya kuatnya canggih jadi mak orang teh kudu loba nyieun aman udah luas kudu loba nyonyoo Quran asbe non Quran dicocok wungkul dibacaan teu kudu ngajaga 17 Agustus rokaat salat 5 waktu Agustus bisa salah kina maot dari mana main rebutan wae terus urang teh mah hirup teh kudu kagegeloan ku Ustaz kudu kagegeloan mah ku Allah lain ku Ustaz jadi salama ieu teh mate keur aya salaki teh kagegeloan ku Ustaz we nya awewe edan sia kitu mah boga salaki kalau kagegeloan ku Ustaz kurang hirup teh kudu maot teh menta hoyong husnul Allahumma barik biro jaban wasabana wajalna wadabana nah eta doa rajab dijikeun jeung doa dahar ayeuna rek maot dahar heula dari ieu atuh cek nu ngagotong teh bareuranteun merenya doa ngusir juri eta mah doa buka puasa banyak eta jurik dihakan bisa salakina maut kata kudu ngajaga panca Dasila bahasa indah naon deuk mana papai kabeh pamakola epitamala pidan dutiha mau makan teringat padamu mau minum mau tidur oh Ustad oh kekasihku oh ustadku kan wayang gampang menangis karena menangis karena nyeri
yang buntung ikat gigi atau ceradah iya mak hadiah apa minyak pamir tantangan bawel olesnya karena di rumah kita belum menit beruluk di buntung benar itu kan suami ini bini bukan suami leles diolesnya ku iya mak ini nggak gepluk di lato-lato ah namanya iya apalkan sholawat supaya ngarobah segala kehidupan akhlak kurang goreng jadi halus pemisah menit sebenarnya dapurnya cuma bangsat di tengah imah hitung-hitung ngukut berkah tinggali atuh ya foto ustad foto berit nyana tuh musok ngahina wae ka ustad teh aya nomor WA atau nomor abdi daya SD, SMP, SMK, sekolah tinggi agama Islam. Jadi malamun kuliah di abdi gratis temayar. Margi bobona digawir. Baiklah. Itu namanya yang penting mah bisa sedekah. Cari wae atuh. Ma ngaji jeung abdi bunga teu? Bunga. Hayang pangide teu? Hayang. Kewe lamun mama panjang umur. Rek mah heula rek abdi heula. Babarengan. Hayang teuing. Hayang maot babarengan. Oke mati heula. Oh, hati. Oh. Tepuk tangan atuh cek. Inilah orang anak domkeun pepeling yang kobul teh namanya Syekh Abdul Khair. Lamana yang gedeng ayang kaki Manggala bin eyang gedeng lurungkang makomna di Soreang Budi Buana. Itu salah sawios ayeuna pepeling ajeuna. Jadi ada mas santen seperti dia teh bukan tapi ayah mas santen orang wado teh SD, SMP, sokalan itu mas santen kan kudu bari sekolah ya mas santen bari sekolah SD kene umur 6 tahun kene budak teh kataran Quran kataran ilmu alat kataran ilmu fikih supaya naon supaya orang peperian orang atau ngaco budak mah kudu ngaca budak mah kudu ngaji budak mah kudu boga ilmu padi sugane ke budak urang mah santen sing bisa ka tanah suci. Amin. Tercukup ku amin. Daftar. Itu bukan itu daftar ka Allah. Natuha, tahajud itu teh daftar ka Allah gitu teh. Insya Allah. Cenah ka Mekah di akang aya umroh aya. Nu ongkosna 2,5 juta aya di dina ka Merak ka dituna ngojai. Aya murah wae. Live streaming di channel Kang Ubay Channel dan Rodotulung Media insya Allah. So kurang sholawat anu bade sodako pembangunan pesantren ada yang di Cimahi sekarang menuju di Subang Rodotulung 2 nanti di Ciamis Rodotulung 3 anu bade sodako mangga didoakeun nu sodako kana masjid sing dipasihan gedung di surga anu teu sodako berarti eta mah turunan pedit saumur-umur kan maotna 2 poe deui Maulaya salli wa sallim daiman Orang tarik ala habibika khairil khalqi kullihim. Kada gaduh salawat eta